Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tarawih dari yang mohon yang kita sudah tahu yang karena lebih memaafkan Ampura yang tidak kalian saudara untuk para dosen mampu sadaya nyatakan Gusti membawa kita sholawat benar salam salawatna kurang sangatkan kepada Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah syukur kabehna muni ieu hujan. Hujan teh barokah. Ya kan ya. Hujan teh barokah. Tapi aya anu langsung barokah salah. Ya karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpami dina salam assalamualaikum assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Islam kita sahaja Kanjeng Nabi Muhammad teh gumelar ngajan terhormat terus nyana barokah. Saha barokah Kanjeng Nabi Muhammad? Aya onena barokah. Ya, gumelarna putri Rasul Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha. Tadinya cuma di awal, cuma di akhir, saya. Ya. Nah di kabuyutan mungkin ayah kawin, saya. Ya. Ini dasarnya kabuyutan kalau orang layakan kawin, saya. Nah kenapa kawin, saya pasti kawin ke. Ambil wajah dan kawin. Ya, ayah apa? Ya, apa macam narik kawin berdai? Ada habisan kawin. Ya, ya. Oke, dalam tadi. Nah, ayah sabab awal, ya, orang sedang ziarah dulu, makam semua dalam ziarah dulu. Alhamdulillah, recek. Prasastina pikir nolak beda nolak kita wesku awal kota ini jenis prasasti makam adalah mulai dari Cimahi ya kita wesku awal misalnya si ayah makam tapi dia terkenal anu ayah Fatwa Fatari sarang ada Cimahi. Ya, apa bahasa Cimahi juga. Masyarakat tadi kabarokahan lungsur, ya, baginda Nabi dipapari Gusti putri, ya, anu ngalahirkan para putra putri. Ya. Ayo kita betang selintang, ya. Najega para putra pertiwi bidaya, ya. Ini titik bidaya tak. Dewi Wati. Apa itu? Ya, baranang bentang sucinta di langit kulit di kala. Ya.
juga putra putri. Ya, di mana? Di desa. Gaul nama bayang Siliwangi. Nada Tasik nulis nanti juga diwari. Tae ayah Patula Patali Sarah atau para putra seperti itu. Sarah putra-putra saya dapat menyerah kebarokan. Ya. Memang gemelar Ramadan di zaman Kanjeng Nabi, tapi cahayanya terutama satajan. Ya, Gusti ngadama malaikat, satajan Gusti ngadama pamujid, ya, satajan Gusti ngadama alam. Allah. Margi alam juga cinta, tina, cahayana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Kumaha terjemahannya? Allah. Ya, terjemahan bebas nyanyian langit sareng bumi. Nah, Gusti Allah teh aku atuh terjemahan. Ya. Maksana naon? Cahaya Gustina ya. Anu ngawujud janten langit tur janten bumi. Harinya anak aku bareng di orang bareng di sebelah itu saat berarti bareng buatnya itu direk kurang oke itu direk bumi leren sekali dari pasti leren sama menit ya sabaraha juta aku bakal rusak. Sama itu berarti setelah 60 detik. 60 detik. Ya. Gempa wae. Ya. Itu mana 2 detik, 3 detik. Tenggalah sakit. Ya. Umpama ya, hitungan menit berarti 60 liren dari. Ya. Gitu oke, tapi lamun urang ya kabuyutan ngalaku liren. Ya, atos lah. Ya. Atos. Nah, padahal pancen juga nah, ya, apa? Meninggalkan kapan jadi? Ya. Dugi ka apa? Di paparin deui waktos. Ya. 10 mulut tamane jadi 10. Kenapa ya rambut ke arah tuh? Ya, yang enak-enak tahalul. Ya. Terus 10 mulut. Ya. Akhirnya berarti 8 mulut. Ya. 8 mulut. Nah, jabatan hubungannya mulut jeung rambut dipotong. Ya. Nah, ada hubungan janji. Ya. Pemican beres tugas, janji apa? Berarti ngalahkan. Lamun ngalahkan, hukumannya cuma dan sekabatur. Ini karena ini. Tabungannya janji karena ini. Ya. Apa halnya ketibanan? Ya. Ngalahkan janji. Ya. Oh, pas. Jajar Baya Sunda orang Pemalang. Punten. Ketika Gunung Selamat tadi suntik. Saya tinggal kabur naskah dari Pandan ke Wanti Sadayana. Ya. Dia persiapan, ya. Persiapan ngukuhkan diri, pengkuh diri, karena janji diri, ya. Apa alim, ayah bencana diri, ya.
pada dia enak-enak ngaresekeun gapura sareng bumi alitna semak dalam gerak terjadi makam beres ya. Bapak disebut bumi alit ya. Nanti singgasananya tetap 30 juta ya. P15 insya Allah selawatan tetap ayah. P15 orang ngempel ya. Lagu dalapan tersebut di Kabupaten Cirebon ya. Ayah wawaran tanda tangan prasasti ya. Rensek dari kata bersalapan tabu salapan jarak ya. Awalnya sepada wilayah Jaya 180 tahun ya. Kita ini 2018. Nah, di kebunnya hingga sana dari tahun 18 bertahun. Ya. Hanya ke mana? Ya. Kagalun, kacarabong, bentuk langit yang termakan. Ya. Satu dulu, kalau bakal kasih mani itu. Kue itu nungawitna ngagelarkeun silat hiragana nya kue kita rokok ngagelarkeun silat jaga pemain. Buat silat pohon digelarkeun rumah. Ya. Jadi orang Cimahi selepas acara teh nyaeta panglima perangna Prabu Siliwangi. Anu mimpin pasukan. Mata guru-guruna ari kidang teh Ujang, Tijang, ari kancana teh jurus-jurus anu namunnya. Ya, aneh. Di sekalian dijajar di tukang trompet. Ya. Ari jaga kelumayung, ya sami. Ya. Dina nampi cahaya paparin di Gusti Nu Maha Suci, matana aya gerak di luhur. Ya, gerak di luhur lagi. Gerak aya nu tarik gitu. Ya, Allah Akbar. Ya, Allah Akbar. Ya, enggak sama. Ya, urusan silang. Ya. Tapi eta ya. Nyaana semadal gerak kita karena aya cenah. Kue deh kalau bakar noah, karena orang bakar noah. Ya, jangan boleh tanya. Ya, tangke. Ya. Anu mikasih Cimahi berarti kudu nutupkeun tatapakan. Ya. Dan yang mana terjadi di Bapak, ya, kepada diri, mana kayak seratan dari nata. Anu pangseurna, ya, di tiap batan-batan, amina cik. Bogor, Ciburu, Cibapat, wah, bisa kita. Ya. Nganulah we, sok tarang pikiran. Ya. Jangan jiwa, basilah, Cidahu. Oh, itu ya, kemarin we. Pangseure ini kota anu awalnya si. Lamun cik teh cahaya, aduh, kudu bisa mamparin cahaya kasar dudurna. Lamun cik teh saripati bumi, atau bisa mamparin kahirupan, boleh terus. Lamun cik teh cai, atau ulah buat matangna disebutna ayat dari kawin saya sama-sama. Panuhun ke amirat panitia di renrengan padede. Padahal naon? Ya. Aya anu di Aceh, aya anu di Papua, aya anu di Kalimantan, ya, di Sulawesi. Sadana itu semuanya. Ya. Ke koordinasi seharusnya itu. Ya. Nu di Bali, ya, aya sadana ngumpul semua. Ya. Mudah-mudahan kan prasasti yang metan apa? Berarti ngulang biksu, ya, biku bangke diharap belum oke di Bali ya mampu tanggung akses ya Cirende di Jawa Barat Cirende akses ya yang karo Cimahi ada kali ini ya kenapa apa di
hiji lah, ngaudahkeun. Ya. Berat, tapi dari panggul. Ya. Alhamdulillah, Pak Dedi, perjuangan Pak Dedi, makan setengah dalam, ya. Terus biasa di Rupiah, di renovasi anggrek. Abang meyakin Pak Anggrek ya, dibandingnya di Kota Bandung di mana-mana, Pak Anggrek ya. Ya, kantor kita mau ditaikkan dadanya, tabu apa itu, jenela, sabar lah, ya. Soalnya kayak, ya, mana apa, ya, jadi Bapak Rizky, omen kurang, ya, kamu akan ngantar APBD, omen, ya, tinggal, ya, makin ada di Bali mana di Kabuyutan di Bali diikat anjeunna teh malima janten adi yen anjeunna teh adi ya adi urang ya di sejarah ulang-ulang pokok ya kumaha hiji anu mikanya Bali eta museumna terkait genep hektar dokumen Bali di abad ya kagenep kene dugi ka kiwari aya di museum swasta punya lira ya genep hektar. Nah insya Allah Pak Dedi kepala wadah 10 hektar Kabupaten Cipaterang janten sakumaha niatan janten konservasi alam sareng budaya. Kamu ngarawatan dari alam sareng budaya. Ya. Kade budaya ulah digedug-gedugkeun je. Ya. Punten je kalau namanya ya. Di Kabuyutanna ada antara budaya bersanding sara bersanding kitab muloh sana sejajar gitu nunggu ya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam ya hiji manusia anu ngawitan anu berbudaya ya budaya kunaon sakumaha kahoyong ya nalika Kanjeng Nabi Adam aya dina dirina mun kitu Gusti cenah sampang sampurna teh teu ya manusia numpang sampurnana murid dan Gusti kata apa Adam nikah mati ya Adam tinggali aya ngaran makhluk ya di langit aya ngaran aja di langit teu aya la ilaha illallah Adam Rasulullah aya ya aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alihi walillah wa Fatimah barakatur Rasulullah wa sallallahu alaihi Muhammad dina wujud cahaya ya wujud cahaya dir wadina diri aya hasad nah Gusti anjeun ya terus maparin nami-nami tapi pemularnya saja nyangke ngalampungan suruh dianjur sareng bawa ya aya asal dina diri anu disebat ya ada kade anjeun ulah ada tetar kanggo sazaratun jabu ulah ada tetar kanggo naon hasad iri geningan lain kuring terus sagede nalika Kanjeng Nabi Adam nyangketan eta sanes nuang dua orang gawe kan mahal dari
Ya. Ya. Nah, oleh naon? Ya. Nah, bet 14 manusia suci eta lain kuring. Itu. Nah, itu asal. Di dalam lainnya, nah itu paling kemuliaan, paling dikedudukan, ya. Ulahirlah. Ya. Kan anu ngadeuk. Kate karo naon. Tapi kurang salaku. Ya. Anu ngadeuk karo jeung badis, oke, ulang karo jin. Ya. Ya. Ulang karo dir. Ya. Nah, asal sok menkurang nih, menkurang. Ulah. Di ayeuna kan dipancekeun di ikhlas ridho ya, sing yakin ka mustina upami ayeuna masih keneh can tetep ya. Maka shalawatan kurang lebih apa nyuruhkeun 10.000 ya di makam Sembah Dalam ya yang hasilna 10.000 maos surat al-ikhlas. Maki mantana nyuruhkeun eta. Maka apa nyuruhkeun 2.000 berarti ya. Itu udah cuma 2.000 ya. 10.000 ya. Nah surat al-ikhlas ya. Sholawat nama samampuna ya. Tah tipayun abah di Sunan Godok 10.000 surat al-ikhlas dugi ka makam Sunan Godok nah dia bijir cai ya. Tapi yang mana enaknya namanya ditanya dia. Wah, paling sayangnya di Cipageran. Ya, ngaburia deh saya. Ya. Kumaha eta? Ngaguruna anu ngaos surat al-ikhlas 10.000 kali. Ya. Sholawat 5.000 kali. Ya. Ngaguru teh lain mah kamu tembus. Dar. Ya. Yakin tembus ya sakumaha janji Gusti man sholala ya wahidan sallallahu alaihi asra sing sanu shalawat ka kami sakali Gusti sholawat 10 kali man sholala ya asra sallallahu alaihi mi'ah sing sanu shalawat 10 kali Gusti sholawat kayak taman 100 kali. Man sholala mi'ah sallallahu alaihi wasallam. Sing anu sholawat 100 kali, Gusti sholawat kayak taman 1000 kali. Sing anu sholawat 1000 kali, Gusti jeung para malaikat sholawat kayak taman. Allah. Muhammad. Muhammad. Tak di antawisna manfaat sholat sholawat. Ya. Ini orang upami ka makan bari naon sunan berdak menaik maut nyunkeun sholawat. Ya. Nyunkeun sholawat cenah aya timbal aya hartos sholawat. Ya. Dari sholawatan ya. Oh, tapi jadi pada pelan salah ya. Ai sholawatan teu nyunkeun hartosna ya. Padahal sing anu ngabareng ngaoskeun sholawat ka ahli kubur eta ya. Tujuh reka eta si mayit bakal diselametkeun ku sholawat eta. Allah. Muhammad. Muhammad. Saya riwayat. Ya. Itu riwayat. Ya. Nalika pulang bin pulang dikuburkan ya. Ya, kata rasan saat setuju EKT saat munkar wana anu sok pedak tacan dalam munkar wana nakir acan Can mah sarua apa ya
Ya, apa ngalih sama pating tataros. Ya, kayak ngajawabnya palero. Mata apa? Mereka bentengan diri ke sholawat. Ya. Nah, eta ahli kubur, mayit eta, ya, nalika ayeuna di dunya na ngadawakeun sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad setiap pada bulan 313 kali. Ya. Setiap pada sholat minimal 70 kali, ya, ngadawakeun sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Eta nu pondok, ya, nu pondok eta, ya, sholawat farija, sholawat dariyah, sholawat badan, wa eta mah, ya, kararanya, eta nu pondok, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, eta ahli kubur nalika bade ditaros kumun karwa nakir man rabbuka. Apa pertarasanna? Apa agan baena? Man rabbuka, saha pangeran anjeun? Ya. Nalika dibukakeun kali nya ahli kubur ieu mayit ieu ya setiasa ngawalan sumping pemuda anu ngamorasukan pada cahaya cicing aja dan kuring ngajawab ya man buka ya wan nabi juga wa imam buka wa kitabuka wa kiblatuka ya anu ngajawabna ieu pemuda ngamorasukan badan dugi ka malaikat mun ka nakir ya meang rengsek nya pemuda ieu naros ke saha ari anjeun ya saha ari anjeun benulungan kuring ya pulang dan pulang kuring sholawat anu sok didawamkeun ku anjeun tiap kali pulang sareng tiap bada sholat. Nomor tujuh terpemuda ya anu ngabentengan tina patarosan munkar wana. Hoyong teh. Oke, udah dalam kubur ya. Makanya patarosan itu bahasa Arab. Ya. Nya jero kubur patarosan bahasa Arab, aya urang teu ngatur bahasa Arab. Ya, mata abang sholawat ya. Sholawat. Ya. Janji sah, janji Gusti tadi kan. Ya, kanjeng Nabi. Ya. Man sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, man sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wahidan. Ya. Ghafarallah dunubakum. Ya. Man sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wahidan. Malakatani ghafarallah dunubakum. Sisa sholawat sekali ke kami, dua malaikat ngadoakeun supaya Gusti paparing pangampura ka eta manusia. Sekali dua malaikat ya, rokib sareng a. Yakin teh aya malaikat rokib sareng aki? Yakin teh? Ya. Ngadoakeun urang di mana urang ucapkeun salat pangampura. Ya, dosa-dosa urang. Makanya doa malaikat dari jaga. Ya. Malaikat tara ngalaksanakeun kayang dirina. Ya, estone kayang Gusti mah. Ya. Beda sareng Iblis. Hari Iblis mah loba ngalaksanakeun kayang diri daripada kayang Gusti. Angkat tadi kade cenah.
jati kasili wujud parikola Gusti kalindih ku parikola iblis. Ya. Orang-orang Sunda Profesor tadi Muriyama ya. Profesor Muriyama di Jepang. Ya. Orang Sunda kudu ngarautan di bahasa Sunda. Ada. Sebab hiji bangsa bakal leungit lamun bahasa leungit. Ya. Mas Agus ya. Mas Untung dari Pemalang. Beliau ada bahasa daerah, bahasa orang. Ya. Jangan sampai hilang. Nanti ketemu suku, ai sebutan cokor nanti payun, ai dana aderi. Ya. Tapi disebutkan dina terjemahan mah urang kepala suku, kepala banjar. Namina cokorda. Di Bali aya 14 cokor. 500 mangku sabali. Nah, cara apa-apa, ada apa di sareng bareng. Ya. Ngobrol sareng para mangku sabali, ngalikan kade eta ikut mangku lagi bapake kurang. Ya. Mari pemiawa ikut bodas, kade eta ikut mangku. Ya. Mari ini enggak balik dah. Ya. Ini saya Pak mau jawab balik. Ya. Alhamdulillah. Dengan kabupaten kata dengan sekarang ngeberes dengan Cimahi. Ya. Tapi alhamdulillah ketua oke para bakal sarupin. Ya. Jadi saya yakin ada di Cimahi ya jantan pelita cahaya kanggo pemersatu bangsa. Ya. Nu aya di Nusantara. Panglima Napoleon digawekeun ke Belanda, ya. Gitu. Insya Allah sekali deui Bapak Ibu yakin ke dina kaping seberapa 15 sholawatan Allah mengindah di dieu endingna urang ziarah ka makam Sumbadan. Wayahna. Lamun ieu hoyong liren bencana-bencana hoyong liren. Si yakin ku sholawat urang bencana-bencana liren. Abah yakin kepada di gerak tancap dan ada ujang di negara kurang. Sarang dina bumi alit. Begitu ditancapkan 280 meter ya, Gunung Krakatau. Nah, ya. Yakin. Kaulah sarang ya. Badan meteorologi. Balah. Ya. Nah, da urang mah boga kene Gusti. Ya, masih kene gaduh Gusti. Ya, dur bagus. Ya, bagus tenang. Kabah status yang dari baginda Ali mengingatkan ya. Ngelingan kabah. Ya. Ayo urang mah boga masalah nyame dadukeun ka Gusti. Nya, leres teh. Gusti, abdi teh boga utang sakieu. Ya, gaduh sametan sakieu. Ya. Wah. Kararepos teh monggo dadukeun teh. Ya. Masuk itu teh. Mau orang balikeun. Ya, utang. Ya budak pedagog, gitu kan? Budak yang nggak masalah. Ya. Ya utang. Ya. Hei, kuring masih kena boga Gusti. Kita bersolat. Ayo orang mata. 8% dibikin ka Gusti, urang digawekeun 1%. Ya. Terus kepada ya. Ngalaku kabuyutan, dosa 80, can kagaji. Ya. Ngaudah wayang Pancasila, can kagaji. Ya. Ayeuna mah alhamdulillah. Insyaallah kita perjuangkan para pelatih silat kepada ini kita perjuangkan supaya jangan ngomong.
Dia nu ngajar silat jadi paparin. Nya namahan dia mengurangi ya pengangguran. Ya. Jadi karena silat salah satu yang dia ngajar silat. Ya. Tapi kadang silat mas sanes dagang. Ya. Sami syarat sholat sanes dagang geuneun. Sami syarat sholawat sanes dagang geuneun. Sami syarat silaturahim sanes dagang geuneun. Ya. Itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Insyaallah lewat Pak Ilman Abah ya kumaha ilaharna nyiapkeun dikeprak paguran silat ya. Siana orang ngagelar silat tadi itu ya sok we sama sahabatna ngan bangunan berarti di luhur cenah da bangunan Arab nanti di Eropa di luhur ya. Alhamdulillah mau digawe di ditu mah tara kaganggu ku hiburan ya pan sok aya nya itu are urang mah atur nuhun kana kasumpianana ya apa aya kitu tamian dia masih yang kotor terus tamian ya mari nih ya ke tamian dari ya apa soal diploma kurang maksimal ya dari kampanye ya nawar kosan ya jadi sarana kurang maksimal 40.000 ya kita mimpi apa ya mimpi apa ya baik ikhtiar ya kan ulah kena wasli supi sudulina ya kade wasli itu itu baik berarti itu ya kade tepat kayak disumpah ya sumpah bapak dengan diri ya ini jangan mandian sumpah keras berarti terang mandian adalah koordinator kepada RW 20 RW ya orang dipakan adalah narapa langsung ya namun 20 RW bisa RW ayat 2.000 tumpon 40.000 ya ini penduduk Cimahi mah alit tapi patut ya apa masih kampanye menang masih dipakai kampanye dan nawar kosan ya nawar kosan mah menang ya nah saya kampanye ya jadi jika pertama belum goreng bola tidur begitu aja ya itu tidak wila-wila ya jadi ya kemudian kayak panitia mangku minggu ya terus di perwakilan Katolik perwakilan Protestan perwakilan Konghucu ya diadap ulang ya jelas ada yang berbeda mantan di Polres segala macam itu manfaat ya Pak Jenderal Erwin 5 stasiun ini pakai mari janjiannya apa 5 stasiun TV bakal ngaliput eta acara di program ya saya kampanye ngan ngabejaan ya saya kampanye ngan ngabejaan ya Widri ya Betina ya mangga kami ya Bayana Mas Agus Mas Untung ya apa nyarios bahasa Sunda bahasa Sunda nage Sunda Gerkalok ya Sunda Gerkalok dan Sunda anu nah tadi ya undang kusuk pasana ya Sunda datar ya Marojal Bahraini Yaltaqiyah ya yahruju bainahuma barzakhun la yakun ya Marojal Bahraini Yaltaqiyah bainahuma barzakhun la yakun yahruju minhuma aluk wal mal
Ya. Gusti nyiptakeun cai anu asin sareng cai anu tawar. Ya. Gusti dua lautan eta dipertemukan ku Gusti, ditepungkeun ku Gusti, tapi ngahiji tapi tepat campur. Nu asin-asin, anu tawar, cik biasa teh urang ngajikeun cai kopi sareng gula, lamisna belah dieu, ya nu pahitna belah dieu bisa moal. Yuna salam. Geningan Gusti mah tiasa. Ya. Dan Gusti mah maha. Dina pertemuan dua lautan eta, ya harus min huma alur keluar. Ya. Dina dua lautan eta kaluar mutu manikan sareng mutiara sareng ya. Saeta barokah kanjeng Nabi dina pertikahan kanjeng Nabi sareng Sayyidah Fatimah lungsur mutiara sareng mutiara Nabi Hasan berjana begitu. Tadi dijalurkan. Ya. Mata tahu rak Abu Sirwangi juga semadar putra masih kering naik ke melihat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun tenuturkeun tatapakan proses manusia iki moal sararati. Ya. Nuju mantenna ka Bali. Ya. Dugi ka di Bali di Bandung. Ya. Di hulu 8 pedang tahu itu udah 8 orang di India. Ya. Anjeunna calik di pinggir. Ya, saya tadi pesisir saya. Hei, anjeun pendeta di India. 8 orang. Ya, nusuk barokah ilmu layak ya. Ya. Lamun terunduk ukur ieu bali ditelengkeun. Nya dugi ka 12 meter cai di pesisir esek mun aya nama tsunami. Maka ningali orangnya pas jarak ka makam awas bahaya tsunami. Tah kapungkur nya sembah dalam ngangkat eta lautan meruhkeun jalapan pendeta Hindu ini. Ya, dugi ka tunduk lamun teu ditelengkeun. Alhamdulillah adalah konteks ya taat dan sembah dalam. Ayo orang ya pihak kata tangan rib riweuh nepikeun kebenaran kata tangan riweuh ya oh iya mah kan kalau perang galau ya karena muncul ya aya nu rajin wah ada apa terus dikirim dan apa bisa tanggung jawab ya ngirimkan ke YouTube biasa tanggung jawab belum bertanggung jawab ya ulah dengan telepon ngacau ke ya naon sekali deui maka orang tadi kami menajat ayah pamunut